Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapayunan sadayana jamaah ibu-ibu pangaosan di mushola Nurul Amal hormatan simkuring anu tadi asal disebutkan hiji-hijina, mudah-mudahan kuasilah ieu pangaosan urang sadayana sareng sadayana anu pingkeun kana ieu pengeras suara sing kaparetan, urang sing kenging kabarokahan, urang sing kenging rahmat maghfirah sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Sakumna umat Islam anu ngupingkeun kana ieu pengeras suara sing kaemparatan, sing kabagian oge karidhoan rahmat sareng maghfirah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Datang urang kenging rahmat maghfirah sareng karidhoan Allah mah hirup teh bakal bagja. Di dunia bakal tenang, bakal penuh dengan kebahagiaan. Benten deui lamun teu kenging ridho Allah. Teu kenging ridho Allah mah sanajan hartana seueur tapi teu diridhoan ku Gusti Allah bakal seueur wae masalah. Hidupna moal tenang. Tah, anapun ari sebagai jalmi manusia biasa, jalmi biasa, masalah reregen alam dunia, masalah hal-hal anu memang janten kesulitan, yang mukmin eta teh kifarat. Kifarat teh penghapus dosa. Contohna teh urang dijalikeun ditajong asal urang gaduh iman nya dina hatena, urang teh mukmin ya, seorang mukmin sanajan ditajong eta teh janten kifarat dosa. Ngapus dosa. Asal urang pelihara imanna. Syahadatna sing kuat, 2 kalimat syahadatna. Termasuk teu damang. Teu damang oge ngiparatan kana dosa. Pami aya dosa, pami teu aya dosa ngangkat derajat. Ngangkat derajat. Teras naon namina teh? Amal-amal anu sok dipidamel ku urang nuju sehat. Tuluy urang aya nuju teu damang. Teu tiasa kapidamel, tetep urang kenging pahala amal sok dipidamel ketika sehat. Terus hadis Kanjeng Nabi gitu. Ya, keutamaan teu damang teh. Kahiji ngiparatan dosa, kadua ngangkat derajat, katilu amal-amal ibadah nu sok dipidamel ku urang pami teu damang oge bakal diseratkeun pahalana. Margi naon? Dan jalma mukmin mah anu tos biasa amal ibadah tuluy teu damang pasti dina kayakinanana, dina tekadna lamun sehat mah bakal dilaksanakeun. Sehingga Gusti Allah tetep dituliskeun kasayan-kasayan sanajan nuju teu damang. Urang nya ayeuna aya salah sawiya suku urang nuju teu damang, urang doakeun sadayana mudah-mudahan sepuh teh sing enggal sehat walafiat deui. Tersana Bapak Haji Abdul Rajak bin Abah Samri. Urang doakeun sadayana sareng sadayana anu teu damang, wargi-wargi urang, umat-umat muslim nya sadayana pokona mah urang doakeun sing enggal sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah
ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasul Murtada Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah Mujtaba khususan ila hadratil ruhaniyah wa jismaniyah Bapak Haji Ramadan Muslimin As'alullah al-azim As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim an yashfiya 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 Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Insyaallah sing yakinnya doa orang insyaallah dijaga ku Gusti Allah. Ini orang lanjut ke hanca pangawasan kamari mingguan kamari orang terus terang bahwa sorga teh aya pantauan dikunci kuncina sorga teh la ilaha illallah akan kamari oke ngirim pangawasan di desa kan ya sehingga aja ada kamari nuntos dijelaskan di orang dia unggul nuntos kayak penjelasan beda orang itu nama acan kadugikeun jadi diulangi deh. Katambi kamari ngebahas surat Al-Asr. Pada dipecah moal ya. Al-Asr. Jalmi sadayana bakal rugi kecuali anu ngagaduhan naon. Kecuali nuju pangalasan kamari. Di warung bambu kecuali jalan itu gak 4 perkara teh. Gak 4 perkara. Lima beramal soleh, ada saling menasehati dengan kebaikan, saling menasehati untuk kesabaran. Nah, ya gitu. Aksen, kemarin aksen. Menjadi desa. Kamari urang terserah kunci surga teh la ilaha illallah. Kunci ge aya gigina, gigi teh amal ibadah. Amal ibadah nu paling utama teh eta salat. Bagi salat teh tiasa ditinggalkeun sama sekali kecuali nuju pamengan. Pamengan, ari nuju pamengan mah haram salatna. Nah, terus terang kita keras dan tawis cabang keimanan teh di nu panghandapna nyata ngilangkeun bahaya jalan. Hal-hal anu mantak membahayakan ka batur urang dilungitkeun eta teh tos merupakan bagian dari keimanan. Bahkan saur Kanjeng Nabi eta tiasa jadi sabab urang kenging rahmat ti Gusti Allah. Teu pira ngaleungitkeun cucu, cangkang jauh. Ada teh tiasa janten wasilah urang kenging rahmat Allah sehingga tiasa langsung lebet ka surga. Pamiti rahmat ku Gusti Allah. Da urang lebet ka surga teh ku rahmat Allah sanes kula dang amal rahmat Allah. Tah ayeuna urang pertegas deui masalah 2 kalimat syahadat. Setiap jalmi anu bade asup Islam wajib mengucapkeun 2 kalimat syahadat. Wajib mengucapkeun ikrar kana 2 kalimat syahadat. Tapi urang mah ku sabab lahirna teh ibu anu mukminah anu iman ti bapak anu mukmin, bapak anu iman, anak lagi otomatis dihukumi iman, beragama Islam. Urang alhamdulillahnya. Alhamdulillah lahir oge terus disebut Islam. Terus kalebet jalma Islam. Sanajan dina masalah mungkin namanya kawajiban mah ditangguhkeun dugi ka baleng.
Tapi tetap kita murah kali Islam, beragamana Islam di sekolah gininya. Anak PAUD agama padahal can balik ya, can bisa memilih agama. Tapi ku salam lahir di rahim ibu anu muslimah, bapak anu muslim, agamanya jadi Islam. Islam, terus disebut Islam. Tah ayeuna urang naon namanya? Urang perteguh deui, perkuat kembali, urang tegaskeun deui makna dua kalimat syahadat. Margi ieu teh memang kunci surga teh ya. Kuncina sing kuat, ari kunci anu milih mah bisa teu kabuka jadi selek gitu teh. Potong we cenah. Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira pihak tosina naon dua kalimat syahadat teh? Ya secara umum kan orang biasa dihartoskeun aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Nah, eta memang hartosna sanes maknana. Hartos sareng makna beda. Arti sareng makna beda. Ari makna mah lebih mendalam. Ari harti mah secara harfiah gitu. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Secara harfiah seperti itu. Tapi orang asup kana maknana. Makna la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, orang itu seperti kumaha. Orang rada kuatkeun deui. Ketika orang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah teh, maksud tiada Tuhan selain Allah teh jiga kumaha? Maksud jika tiada Tuhan selain Allah teh kumaha? Biasa ngawalar teh. Kan orang tadinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi itu kan ikrar orang yang pelita supaya katembong ku batur. Dalam teh katembong ku batur mah sanes bersaksi. Bersaksi mah di hadapan orang lain. Mantak nu asup Islam ti mualaf sok disaksikeun. Ari nu muslim mah da tos Islam ya nu murang kali lahir ti sepuh-sepuhna anu Islam mah. Tah ayeuna pamilitaros naon maksudna bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah teh. Tiada Tuhan selain Allah we. Balik. Gitu we cenah. Mana eta we. Nah, iya. Eta nembe artina nya, tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Eta artina. Ayeuna urang lebet kana maknana anu memang kedah dilenyepan ku urang. Direnungkan lebih mendalam tentang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saur Imam Habib Abdullah Al-Hadrami, awwalu wajibin ala kulli muslimin, pangmimitina kawajiban ka sakur-sakur jalma muslim. I'tiqadu makna syahadataini, kudu nekankeun makna dua kalimat syahadat. Makna sanes hati. Maknana kudu ditekankeun maknana teh. Ari secara harfiah hartosna mah tadi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tampang heulana anu wajib ke sakur-sakur jalma muslim tos balik bari berakal sehat kudu yakin, ngayakinkeun, kudu nekankeun kana makna dua kalimat syahadat. Urang mah tos labas meureun tina usia balegna ge itu sawiya urang non bilih hilap deui kan nuju ka pungkur terus balik nuju pas awal balik gitu diajarkeun ku guru teh hilap deui tah ayeuna dipertegas deui dikuatan deui. Tah ayeuna urang pamingaos kieu ayeuna kamurang kali ieu nu bade-balik ajarkeun. Kita meyakini dua kalimat syahadat teh maknana dua kalimat syahadat teh jiga kieu. Nya minimalna nu paminwa alif pisan mah usia PAUD lah gitu nya, usia PAUD, usia TK. Hartos nu biasa we aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah.
eta hartos secara umum. Tapi makna anu leuwih mendalam nanti sapertos kumaha tah ieu pamipas murang kali bade balik kedah diajarkeun. Naon maknana tuh dua kalimat syahadat. Kan dua kalimat syahadat teh aya dua kalimat syahadat, aya dua. Kahiji asyhadu alla ilaha illallah, kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua. Mantap disebutna dua kalimat syahadat. Orang bahas nu kahiji heula. Kalimat nu kahiji nyaeta asyhadu alla ilaha illallah. Saur Habib Abdullah maknana teh nyaeta a'lamu wa a'taqidu. Kaula yakin wa a'taqidu jeung kaula nekadkeun. Yakin jeung nekadkeun. Yakin jeung nekadkeun. Bari nembongkeun ka batur. Bari nembongkeun ka batur bahwa henteu aya perkara anu hak diibadahan. Henteu aya perkara anu hak diibadahan. Yakin jeung nekadkeun bari mertelakeun ka batur bahwa henteu aya perkara anu hak diibadahan angin Gusti Allah. Henteu aya perkara anu hak diibadahan. Perkara naon wae oge, termasuk diri urang, termasuk nafsu urang, termasuk harta, termasuk anak, termasuk salaki, termasuk pamajikan. Perkara naon wae oge teu berhak diibadahan ku urang. Teu berhak dipertuhankan ku urang. Lamun seumpamana kieu, lamun orang mamangkatan teu nyandak HP, perasaan orang seperti kumaha? Lamun perasaan teu nyaman eta mah wajar manusiawi. Lamun perasaan aya teu nyaman, da urang tos biasa nyandak HP. Berarti tos biasa kemana-mana teh nyandak HP. Sehingga lamun aya kabar di bumi eta napi naon piwarang enggal-enggal euwih, biasa langsung enggal euwih. Kari-kari tinggalin HP teh. Aya rasa teu nyaman. Duh gelisah. Tah pamingan saukur rasa teu nyaman eta mah henteu mantang ngarusak kana keimanan urang, kana syahadat urang. Tapi lamun kieu perasaan urang teh ketika teu nyandak HP teh, wah ieu mah yakin bakal moal salamet di perjalanan atau bakal naon namanya teh lamun aya naon-naon teh di perjalanan teh gitu nya. Asa kumaha teh. Lamun teu nyandak HP teh. Sanes teu nyaman tapi dugi ka level wah ieu mah malam di jalan teh pasti bakal kumaha. Lamun teu nyandak ATM, lamun teu nyandak artos jalan-jalan urang bingung bakal kumaha ieu. Perasaan hati teh sapertos kitu, maka eta hati-hati biri syahadatna rusak. Ari ngan saukur teu nyaman mah urangnya teu nyaman, teu nyandak bekal, teu ka jalan-jalan teu nyandak bekal asa teu nyaman. Mungkin teu puguh batur jajan urang teu jajan, sebenarnya molohok. Tapi lamun dugi ka gaduh keyakinan bahwa wah lamun jalan-jalan teu mawa duit bakal moal salamet sebenarnya, bakal moal naon namina teh bakal moal salamet di perjalanan, maka eta hati-hati. Bisi nu mangeran kana duit, bisi mangeran kana HP. Sekali deui contoh nu gampang nya tadi teh. Lamun urang ka mana-mana teu nyandak artos, aya perasaan teu nyaman hungkul, eta mah teu mantap ngarusak kana syahadat urang. Tapi lamun urang boga perasaan keyakinan, duh yakin lamun jalan-jalan teu moal duit mah da yakin cenah teh moal nepi. Dah yakin moal nepi, yakin moal salamet. Lamun teu moal bekal
lamun teu mawa artos, lamun teu nyenak artos, yakin moal nepi, yakin moal salamet. Tah eta bisi ngarusak kana syahadat urang. Ari ngan saukur teu nyaman mah teu nanaon. Sabab naon engke teh urang kadituna teh nekankeun bahwa ada aya makhluk anu bisa mere madarat. Sedengkeun urang kudu nekankeun anu masihan madarat, anu masihan manfaat hakikatna Gusti Allah. Kan gitunya. Sakali deui anu masihan kamanfaatan, anu masihan kamadaratan hakikatna Gusti Allah. Ketika urang ngayakinkeun, wah yakin cenah lamun urang jalan-jalan teu moal duit mah bakal moal salamet di jalanan, bakal moal nepi. Saumpama teh kitu nya. Maka eta hati-hati bisi ngarusak karena syahadat urang. Ari ngan saukur gaduh perasaan teu nyaman mah, duh memang asa teu puguh cenah jalan-jalan teu nyandak bekal mah. Ngan ari nepi mah bakal nepi, yakin urang teh bakal nepi, ngan asa teu puguh we kitu nya batur jajan urang teh jajan. Saya dapat teu mantang ngarusak karena keyakinan karena syahadat urang. Tapi lamun duwi ka tadi teh, duh yakin lamun jalan-jalan, lamun ziarah teu moal bekal mau nepi ziarahna atau orang mau salamet di perjalanan coba kesana. Da urang di perjalanan teh butuh naon semua. Tah eta hati-hati bisi ngarusak kana syahadat urang. Ngarusak. Seolah-olah mungkin teh secara tidak sadar urang nekankeun aya makhluk anu bisa ngamadaratkeun, anu bisa memberi manfaat ka urang. Padahal hakikatna urang teh kedah yakin teu aya anu masihan manfaat, teu aya anu masihan madarat angin Gusti Allah. Sedangkan kan urang geus ikrar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maksudna tiada Tuhan selain Allah teh henteu aya perkara anu hak diibadahan angin Gusti Allah. Urang lamun ibadah ka Gusti Allah yakin bahwa Gusti Allah teh pangeran. Gusti Allah teh anu masihan manfaat, anu masihan madarat. Tuluy teu nyandak artos, tuh yakin cenah jalan-jalan teh moal nepi. Wah, yakin jalan-jalan teh moal salamet. Tah eta hati-hati bisi ngarusak kana syahadat urang. Ari ngan saukur teu nyaman mah teu sawios, teu mantap ngarusak. Teu nyaman da. Insya ari salamet mah supaya kieu urang teh perjalanan teh sakali deui. Insyaallah yakin anu nyalamatkeun mah Gusti Allah. Sanajan urang teu gaduh bekal oge. Teu gaduh bekal, teu gaduh jajan. Yang jajan, yang naon, yang isi bensin, nah nyalamatkeun mah Gusti Allah. Hakikatna urang gaduh patekadan kitu. Tapi teu nyaman. Teu nyaman bisi ngariweuhkeun batur, seumpama teh nya. Bisi ngariweuhkeun batur di perjalanan teh. Nah, eta mah teu nanaon teu mantak ngarusak kana syahadat urang. Tuluy sanes ngan saukur kitu. Pi makna asyhadu alla ilaha illallah teh. Nu kayu kan nekan yakin, nekadkeun, bari nembongkeun ka batur. Yen saenyana teu aya perkara anu hak anu ibadahan selain Allah. Angin Gusti Allah. Teu aya perkara anu hak diibadahan. Teu aya perkara naon wae anu hak teu aya anu hak diibadahan. Angin Gusti Allah. Ngagugu kana hawa nafsu. Tuh, lamun urang ibadah, teh kan ibadah. Ari ibadah teh pasti nurut. Ari ibadah teh urang pasti nurut. Lamun urang nurut terus kana kahayang nafsu, kade hati-hati bisi urang teh mangeran kana hawa nafsu. Lamun urang terus nurut kana kahayang budak sebenarnya, rek kahayang anu alus, rek kahayang anu goreng diturut we ku urang, kade bisi urang teh mangeran ka budak. Bener-bener nya bungkeul kalengitan budak mata nanti mina teh buah hati. Hati-hati teh ieu dina bab kaimanan patekadan urang. Tapi sanes berarti urang teh sanes ulah nyaah ka budak. Tetep ka budak kudu nyaah. Tapi dina hate urang gitu. Dina hate urang tetep urang diparentah nyaah ka budak teh ku Gusti Allah. Lain berarti urang teh mangeran ka budak. Sehingga segala sesuatu kahayang budak teh diturutan ku urang. Nu awon nama ulah diturut teuing urang kalih
ulah diturut. Kan kadang aya seputek kitu teh kahayang budakna naon wae dicumponan. Saking kunyaah-nyaahna, naon wae dipasihan, padahal eta teh mantak madarat, mantak ngarusak. Tah eta teh bahaya. Lamun dina kayakinanana bisa mantak ngarusak kana 2 kalimat syahadat, ya pi maknaeunana ieu nya tiasa ngarusak eta. Tiasa ngarusak pi makna 2 kalimat syahadat. Terus dina dohirna engke budakna bakal menerima keburukan. Yang budak leutik HP terus sapopoe sebenarnya. Sapopoe da ayeuna mah geuning budak leutik teh karek berejel oge nya. Karena HP teh pinter. Tuh, ke situ ge. Apa di kaset? Teu sawios aringan saukur 30 menit atau 15 menit nah jangan bembejokeun heula mah gitu nya. Asal ulang lami teuing. Ya, asal ulang lami teuing lah gitu. Tapi saya nama justru sate acan dewasa mah ulah pasihan ka HP, ulah ka dipasihan HP. Ngaganggu perkembangan otak. Nah, salajengna wa annahu ghaniyun amma siwah. Nu kahiji tadinya urang teh kedah bener-bener ngayakinkeun, nekankeun. Bari nembungkeun ka batur bahwa teu aya perkara anu hak diibadahan angin Gusti Allah. Poin kahiji. Poin nu kadua bimaknaeun la asyhadu alla ilaha illallah teh wa annahu ghaniyun amma siwahu muftakirun ilaihi kullu ma ada. Gusti Allah maha beunghar, henteu butuh kana naon-naon bari jeung naon-naon butuh ka Allah. Ngartos teu bahasa apa bidi kitu kan. Gusti Allah henteu butuh kana naon-naon tapi naon-naon anu butuh ka Gusti Allah. Gusti Allah. Naon-naon teh naon? Makhluk. Nah, leres. Naon-naon teh makhluk. Gusti Allah teu butuh ka makhluk tapi makhluk anu butuh ka Allah. Pimaknaeun anu kaduana tah. Maka hiji tadi urang memaknai asyhadu alla ilaha teh yakin nekankeun bari jeung dimertelakeun ka batur, nembongkeun ka batur teu aya perkara anu hak diibadahan angin Gusti Allah. Nu kadua urang teh patekadan dina ketika asyhadu alla ilaha illallah teh Gusti Allah teu butuh kana naon-naon butuh ka Gusti Allah. Naon-naon teh naon? Makhluk. Gusti Allah teu butuh ka makhluk, tapi makhluk anu butuh ka Allah. Gusti Allah teu butuh ka makhluk. Oh cenah Gusti Allah nyiptakeun urang teh butuh diibadahan. Henteu. Dan buktina naon namanya Gusti Allah mah tetap aya. Tetap maha agung samemeh nyiptakeun makhluk, samemeh nyiptakeun urang jalmi. Da urang teh makhluk nu kasabaraha nya, nu diciptakeun ku Gusti Allah teh. Sadeacan urang teh Gusti Allah teh nyiptakeun langit, bumi, sungai, tatangkalan, nyiptakeun malaikat, nyiptakeun jin. Urang mah makhluk anyar atuh. Kabelah dieunakeun. Jadi Gusti Allah hakikatna teu butuh ka urang, nyiptakeun urang teh supaya diibadahan cenah. Nah di ibadahna urang sakumaha atuh ka Gusti Allah geranya? Pami di amatan mah Gusti Allah cenah nyiptakeun urang teh butuh diibadahan ku urang. Emang ibadah urang geus kumaha dibandingkeun jeung malaikat? Malaikat mah ku Gusti Allah diparentah titah sujud terus. Sata acan dipiwarang cengkat Gusti. Ari urang piwarang salat 5 waktu aya kepegatanana. Iya. Horeamna ari malaikat mah langsung ku Gusti Allah sujud langsung. Ari urang mah diparentah salat teh keheula Gusti. Keheula. Lamun memang Gusti Allah butuh diibadahan ku urang ku jalmi, maka nyiptakeun jalmi teh moal jiga urang kieu nu aya nafsuan. Soalna engke bakal gagal tujuan Allah. Lamun Allah taala gagal, piraku aya Tuhan gagal.
Tuhan gagal menciptakan manusia, pada tidak ibadah. Ya kan gitu, benar. Tujuan diciptakan umat manusia adalah untuk beribadah. Aya jelema nu teu ibadah. Berarti tujuan Allah teh gagal. Tuh nya. Gusti Allah Maha suci tina segala macam tujuan. Gusti Allah tidak punya tujuan apapun. Sabab anu punya tujuan mah anu kurang. Setiap anu kurang, urang kurang ya, belum sempurna, pasti punya tujuan. Pasti punya tujuan. Anu masih kurang keneh mah pasti punya tujuan. Anu masih merasa kekurangan pasti punya tujuan dan harapan. Tujuanna kapayuna naon ya? Kayak urang ngabebenah imah. Berarti imah teh masih kurang. Masih kurang keneh. Tujuanna naon? Urang teh hayang boga anak. Oh, berarti urang teh masih kurang. Can sempurna seumur teh kawin can boga anak mah tuh masih punya kekurangan. Nu punya tujuan mah kurang. Tapi hikmahna orang diciptakan ku Gusti Allah teh kebahasana. Hikmahna orang diciptakan ku Gusti Allah teh ibadah. Ibadah. Sanes tujuan bahasanya hikmah. Dalam mun ngabahasakeun tujuan ke bisi kieu. Agening aya jalma nu teu daek ibadah berarti tujuan Allah gagal. Tuh bahayana teh kitu nya. Babasaannya diatur bahasana sok sanaos saumurna pami aya jalmi anu nyariskeun tujuan Allah menciptakan jalmi teh jam ibadah tapi dina hadana rekakeun hikmah saterusna tah eta mah nya teu sawios lah eta mah babasaan ngumpul nu penting mah dina kayakinanna urang ulang ngayakinkeun bahwa tujuan Gusti Allah nyiptakeun manusia teh jang ibadah sabab jalma loba nu teu ibadah nu kafir seumurnya, berarti tujuan Allah gagal. Berarti pangeran gagal. Nah, gitunya. Sekali deui, Gusti Allah teu butuh ka makhluk, tapi makhluk nu butuh ka Allah. Gusti Allah nyiptakeun urang teh lain jang di naon teh sanes tujuanna pikeun ibadah, butuh diibadahan ku urang teu. Tapi urang justru anu butuh ka Allah. Urang nu butuh ibadah ka Allah. Da ibadah ka Allah teh eta urang mantak bagja dunia akhirat. Sedangkan urang teh hoyong bahagia dunia akhirat. Di antawis kunci teh eta ibadah. Kunci kebahagiaan teh. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna ila akhiril ayat. Surat Al-Lail. Jalmi anu memberikan sesuatu yang harus diberikan semata-mata karena Allah dan bertakwa ke Allah, bari percaya surga, maka bakal dimudahkan menuju jalan kebahagiaan, kemudahan. Lamun orang hayang hirup bahagia, kuncinya tadi minimal tilu, berikan sesuatu yang harus diberikan semata-mata karena Allah, takwa ke Allah, jeung percaya aya surga. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Punya ayat takwa ka Gusti Allah. Ieu teh ibadah ka Gusti Allah. Sakali deui Gusti Allah teu butuh ka makhluk, tapi makhluk anu butuh ka Allah. Sehingga urang teh harus terus sadar urang teh butuh ka Allah. Hate urang teh ketika nyaksi asyhadu alla ilaha illallah teh kudu boga rasa urang teh banget butuh ka Allah. Dalamun henteu ku Allah mah urang teh dina midamel ibadah moal biasa, moal kuat. Ngalawan hawa nafsu teh. Awak jag-jag waringkas. Ngorak keneh. Duit loba. Hate senang, gini katingali teh. Tapi itu daek mangkat ngaos. Eleh ku nini ngetos peot gitu nya. Nini terus para lewat. Bari jeung bumi ge ngan sakadarna. Tapi angkat ke panguasan. Tanaga nini tos sakumaha si tanaga nini nya. Tapi eleh keneh kudu ngora oge. Bari bawasna. Eta mantap urang ada midamel sesuatu teh butuh ka Allah, butuh ditulungan ku Gusti Allah keneh. Da jalmi mah senantiasa butuh ka Allah. Urang barang mam, barang tuang teh
hayang dipasihan kakiatan ku Gusti Allah. Lain sangu anu mere jag-jag mah. Anu mere kajag-jagan ka urang teh lain sangu. Gusti Allah. Bahkan aya jalma anu dilarang makan sangu. Anu teu meunang ngadahar sangu. Jalma anu gering sok biasa gitu ya. Tong mam sangu ya, tong makan mam sangu biasana anu diabetes pamitelepet banyak. Iya. Nu diabetes. Jangan makan nasi ada kadar gulanya. Kadar gulanya lumayan. Sok aya gitu. Nah. Jadi bahaya tuh nama. Dan nune aya jalma nu teu acan tuang berhari-hari tapi kuat keneh dina menjalani kehidupan. Kuat keneh dina ibadah. Kangjeng Nabi dina riwayatna 3 dinten teu acan tuang. Masih biasa beraktivitas jag-jag. Sedina Abu Hurairah 2 dinten 2 wengi can tuang. Para sahabat nya bayangkeun sahabat kapungkur mah Bu. Urang mah atunya samiskin-miskinna urang. Asa ante can pernah teu tuang sehari semalam teh. Can pernah urang teu makan sehari semalam ya. Teu sarapan oge geus gadeg-deg urang banyak. Teu sarapan oge urang mah ngadeg-deg. Karena urang teh kadang keyakinanna kurang kuat. Urang teh kadang keyakinanna kurang kuat, anu ngajag-jagkeun, anu nguatkeun urang hakikatna Gusti Allah. Geura sok aya di bapak-bapak, tara sarapan tara naon. Ngopi, ngudun, isuk-isuk teh, tapi kuat. Dibawa naon teh? Naon namanya teh? Langsung ka sawah. Langsung ka sawah tapi kuat. Keyakinanna teu kudu sarapan ge bakal kuat. Justru ada teh sama-sama kedah dialihkeun nu masihan kakiatan mah Gusti Allah tah. Diluruskeun teh kadinya nu masihan kakiatan Gusti Allah mungkin jadi nambih-nambih karena keimanan urang. Urang mah salatri itu sarapan teh. Sedina Abu Hurairah 2 hari 2 malam tutuan. Kanjeng Nabi pernah kantos 3 hari 3 malam belum makan. Tepang sareng Sayyidina Abu Hurairah. Ari Abu Hurairah mah tos katingal rada pias. Pias teh bahasa Indonesia naon? Pucat. Tos rada pucat Abu Hurairah tanya. Ari Kanjeng Nabi masih terlihat segar. Saur Kanjeng Nabi teh kieu. Ari anjeun kunaon cenah meuni pucat kitu? Cenah Kanjeng abdi teh acan tuang 2 hari 2 malam. Lohong cenah 2 hari 2 malam mah. Kami mah geus 3 hari 3 malam can makan. Komo gitu nya. Tapi eta ning jag-jag keneh Kangjeng nya. Nya Kangjeng udah kuat keyakinanna. Keyakinanna kuat. Terus aya nu nasihan susu ka Kanjeng Nabi teh. Lamun urang Bu nya, posisi urang. Urang can makan 3 hari 3 malam. Aya tetangga can makan 2 hari 2 malam. Aya nu masihan tuangeun ka urang. Kira-kira bade dipasikeun heula ka tetangga urang. Atau bade tuang heula ku urang? Kanjeng Nabi 3 hari 3 malam teu acan tuang. Abu Hurairah 2 hari 2 malam. Ka Kanjeng Nabi aya nu masihan susu. Ku Kanjeng Nabi dipasikeun heula ka Abu Hurairah. Kanjeng Nabi ya cenah Kanjeng Nabi kan tos 3 hari. Nya kuring mah kami mah 3 hari 3 malam oge henteu pucat 3 anjeun. Henteu pucat 3 anjeun. Ari anjeun mah karek 2 hari geus pucat. Ya jadi anjeun heula. Sok kowe kira-kira tos ada jag-jag sesana ka kamikeun. Tu Kanjeng Nabi mah kitu. Da kuat keyakinanna. Keyakinan ka Gusti Allah na kuat. Sekali di orang dina mana kalimat syahadat teh asyhadu alla ilaha teh kudu nekankeun, kudu yakin bahwa hak di teh aya perkara anu hak ibadah nanging Gusti Allah. Sareng Gusti Allah mah teu butuh ka makhluk, urang nu butuh ka makhluk. Dina bab tuang we, urang hayang gaduh tanaga kakuatan teh hakikatna dipasihan tanaga teh ku Gusti Allah. Ngan syariatna saur Gusti Allah kulu washrabu wala tusrifu.
heg tuang, heg leueut, tapi ulah leuwihkeun. Misal Gusti Allah dina Al-Qur'an gitu. Sok tuang cenah eta teh nikmat ti kami. Nikmat eta teh nikmat ari dipasihan nikmat mah nya tuang we. Sok leueut, tapi ulah leuwihkeun. Ulah leuwihkeun dina barang tuang barang leueutna, ulah leuwihkeun dina pate kadanana. Seumpama teh jag-jag teh ku sabab dahar, seger ku sabab minum, ulah dugi ka leuwihkeun kitu. Urang dina pate kadan kudu ngayakinkeun bahwa nu masihan jag-jag Gusti Allah, nu masihan seger Gusti Allah. Ngan ku Gusti Allah dipasihan kanikmatan, ieu aya sampe dahar. Ieu aya susu, minum, sok we nikmati. Tapi ulah leuwihkeun dina nuangna dina ngaleueutna sareng dina kayakinan urangna. Ulah sampai berlebihan sampai meyakini bahwa lamun teu ngadahar sampe ieu urang bakal lulus. Atau lamun urang hayang jag-jag kudu ngadahar sampe. Gitu dina hakikat ieu masalah keimanan ya, masalah keimanan. Terus muttasifun bikulli kamal. Gusti Allah teh memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dunya. Ketika orang asyhadu alla ilaha illallah teh nu katiluna, urang kudu yakin, kudu nekadkeun, jeung kudu nambungkeun ka batur deui bahwa Gusti Allah teh ngagaduhan sifat-sifat kasampurnaan. Gusti Allah maha sampurna lah gitu nya. Gusti Allah maha sampurna. Gusti Allah maha sampurna. Nukatiluna tah pimana nukatiluna Gusti Allah maha sampurna moal aya kurangna ari jalma pasti aya kurangna wae eta keur barang tuang we keur mayoran asa aya nu kurang kitu naon nya sambal teri aya kurangna wae bumi terus sakitu tos agrengna asa kurang kene teh ditingkatkeun deui kitu asa merasa kurang wae kurang motor tos gaduh motor asa hayang motor anu aya kurang wae tos gaduh kendaraan tos gaduh bumi asa can boga pamajikan asa kurang hirup teh asa can gaduh salaki asa kurang keneh can boga anak asa kurang keneh can boga inju gitu nya terus bakal ngarasa kurang wae jalmi merasa kurang. Karena memang jalmi mah penuh dengan kekurangan, bakal ngerasa kurang wae. Anu maha sampurna mah Gusti Allah. Eta poin nu katilu. Gusti Allah henteu aya perkara anu hak diibadahan nanging Gusti Allah. Terus Gusti Allah teu butuh ka makhluk, tapi makhluk anu butuh ka Allah. Leuwih nu katiluna Gusti Allah maha sampurna. Moal aya kakirangan. Ari makhluk mah pasti aya kakurangan wae. Wa innu kaopat munazzihun an kulli naqsin wa ma khutira bil bal. Maha suci tina segala kekurangan. Maha suci tina segala kekurangan jeung perkara anu kabayangkeun ku hate. Tuh. Kaopat Gusti Allah teh maha suci tina segala kekurangan jeung tina perkara anu kabayangkeun ku hate. Dina masalah syahadatna Gusti Allah teh maha suci tina kakurangan moal aya kurangna Gusti Allah mah sehingga cenah Gusti Allah ngarasa kurang nyiptakeun we makhluk nu disebut jalma supaya ibadah kurang cenah malaikat ibadahna teh yeuh tambahan deui ku nyiptakeun jalma supaya ibadah henteu Gusti Allah mah maha suci tina segala kekurangan jeung tina perkara anu kabayangkeun ku hate urang. Pokokna mah kieu Bu, urang ulah nonton perkara-perkara anu kabayangkeun ku hate urang, Gusti Allah mah teu kitu. Anu masih bisa kabayangkeun ku hate urang, Gusti Allah mah teu kitu. Sabab Gusti Allah mah laisa kamislihi syai'un. Tidak seperti apapun. Sakali deui, anu tiasa kabayangkeun ku hate urang, Gusti Allah mah teu kitu. Ayeuna kieu ye, Gusti Allah teh maha mendengar. Kade dina hate urang teh ulah ngabayang-bayang, wah Gusti Allah teh rebing kitu ceulina, aya liang ceulian. Ulah ngabayangkeun gitu.
Urang mah cukup nekadkeun Gusti Allah teh Maha mendengar. Hate urang ulah ngabayang-bayang, wah Gusti Allah cerina pas kumaha nya. Cerina pas kumaha nya, liang cerina pas kumaha, sagede kumaha nya. Makhluk sakiolobana. Gusti Allah teh Maha mendengar sadaya makhlukna, sakumaha liang ceulina cenah. Ulah ngabayangkeun kitu. Tapi urang mah kudu ngayakinkeun teh Gusti Allah Maha mendengar. Masalah Gusti Allah mendengar kumaha tong dibayang-bayang. Sabab nu kabayang ku urang mah terbatas. Pasti makhluk nu tiasa kabayangkeun ku urang mah. Jadi ulah ngabayang-bayangkeun gitu. Gusti Allah Maha melihat. Dibayangkeun, berarti Gusti Allah teh boga mata. Matana sagede kumaha ninjo alam dunia anu lega kieu gitu nya. Urang mah pemandangan teh terbatas ka ditu. Lamun sagala perkara katingali ku Gusti Allah, Allah Maha melihat, wah sakumaha gedena cenah matana Gusti Allah. Ulah bayangkeun kitu. Poin kaopat, Gusti Allah Maha Suci tina sagala kakurangan jeung tina perkara nu kabayang ku hate urang. Nu bisa kabayang ku hate urang, Gusti Allah mah henteu kitu. Dan nu bisa kabayang ku hate urang mah ngan makhluk wungkul. Urang bisa ngabayangkeun teh makhluk wungkul. Hate urang mah bisa ngabayangkeun teh kana makhluk wungkul. Oke we, pami urang hayang tepang sareng Gusti Allah mungkin di akhirat. Di surga pasti orang pendak sareng Gusti Allah. Pasti orang ke di akhirat pendak sareng Gusti Allah. Ayeuna mah tong dibayang-bayang kos kumaha gas Allah. Bentukna kos kumaha. Tong dibayang-bayang moal kabayang. Moal tiasa ngabayangkeunna. Sareng nu kabayangkeun ku hate urang Gusti Allah mah teu kitu. Kade ulah ngabayangkeun contoh teh nuju zikir. La ilaha illallah. Aya buracak burinang. Ya bari beureum da zikirna teh la ilaha illallah buracak burinang. Prai cahaya teh prai. Wallah ieu Allah teh cenah. Lain Gusti Allah mah teu kitu. Ingat nu kabayangkeun ku hate urang Gusti Allah mah teu kitu. Ngan ketika dina Al-Qur'an dijelaskeun Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, urang kudu yakin Allah teh Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tapi ulah dibayangkeun kumaha penglihatan Gusti Allah, kumaha pendengaran Gusti Allah. Moal kabayangkeun ku urang moal mampu. Terus lam yatakhir sahibatan. Gusti Allah teu boga pamajikan. Gusti Allah teh teu boga pamajikan. Sabab aya jalma teh nu nekadkeun Gusti Allah teh boga pamajikan. Bunda Maria. Ini kan ya, aya Bunda Maria. Bunda Maria sehingga boga anak tuh. Wala-waladan jeung teu boga budak. Gusti Allah teu boga pamajikan jeung teu boga budak. Aya orang Kristen mah nekadkeun gitu nya. Gusti Allah aya Tuhan teh tilu. Aya nepi ka aya Bunda Maria cenah. Nepi ka Tuhan Yesus, anak Tuhan cenah Yesus teh. Gusti Allah teh boga anak, Gusti Allah teh boga pamajikan. Sanes ngan saukur orang Kristen anu meyakini Gusti Allah boga anak teh, tapi orang Yahudi oge sawarena meyakini bahwa Gusti Allah teh boga anak. Cek orang Yahudi Nabi Uzair anak Allah. Cek orang Nasrani, orang Kristen bahwa Nabi Isa anak Allah. Ngan dina agama Islam mah Gusti Allah teu boga anak. Gusti Allah teu boga anak. Dan nu boga anak mah anu kurang. Nu boga anak mah sakur-sakur perkara anu kurang. Jalmi contona tos nikah mang tahun-tahun sanajan hartana loba, imahna paguh, mobilna mewah, can boga anak mah asa kurang. Bakal ngerasa kurang. Sehingga lamun pangeran ngabogaan anak, berarti pangeran teh boga kekurangan, kurang sampurna dina dirina sehingga kudu bogaan. Tanu kalima Gusti Allah teu boga pamajikan jeung teu boga anak. Terakhir, wala yumasilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan.
Zat Allah, sifat Allah, padamelan Allah teu sarua jeung makhluk. Zat Allah, sifat Allah, padamelan Allah teu sarua jeung makhluk. Jadi genep poin betulnya dah, genep poin utama. Pokokna mah tong dibayangkeun zat Allah model kumaha moal bisa kabayangkeun. Sifat Allah maha mendengar, maha melihat, tong dibayangkeun. Dan nu kabayangkeun ku urang mah pasti makhluk. Sareng padamelan Allah jiga kumaha tong dibayangkeun. Gusti Allah ngahirupkeun ngamaot teh kumaha? Ngamaotkeun teh tong dibayangkeun. Tapi urang kudu yakin bahwa Gusti Allah teh ngahirupkeun ngamaotkeun. Mere manfaat, mere madarat seperti itu. Tah eta poin dina makna dua kalimat syahadat. Kayak ketika orang asyhadu alla ilaha illallah teh urang kudu yakin, kudu nekankeun bari jeung mertelak nengkongkeun ka batur bahwa teu aya perkara anu hak diibadahan angin Gusti Allah. Tuluy urang teh kudu yakin bahwa Gusti Allah teh anu teu butuh ka makhluk. Naon-naon teh naon di sini? Makhluk. Nu katilu Gusti Allah Maha Sampurna. Nu malaikat kirang. Nu kaopat Gusti Allah Maha Suci dina sakakurangan jeung dina perkara anu kabayang hate urang. Nu kalima Gusti Allah teu boga pamajikan. Gusti Allah teu boga anak. Agenap terakhir dan Allah, sifat Allah, padamelan Allah teu sarua jeung makhluk. Nah itu sing pageuh nya Bu. Ajarkeun ka urang kali. Insyaallah. Ajarkeun ka urang kali. Ieu kewajiban pertama jalma muslim pas detik baleg ajarkeun. Kan dina ayat Al-Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Urang kudu yakin la ilaha illallah. Tah keyakinan urang dina la ilaha illallah seperti tadi. Secara umumna harus punya. Anu dicatat mudah-mudahan catatanna ulah leungit. Biasa hafal deui, biasa dibaca deui, biasa diajarkeun ka urang kali. Penting margina. Da ieu teh kitab Ipis nya. Kitab Ipis teh sok diawas ku urang kali anu mimiti ngawas. Ya mimitina sok diawas kitab-kitab Ipis heula. Ieu dasar pisan. Dasar pisan. Kami murangkali ngaraos kitab mah bakal apaleun gitu. Diajarkeun kana kitab-kitab kana. Tapi ayeuna teh acan belajar kitab geuning nya sok ku sepuh-sepuhna ayeuna nu ngawas ieu. Burukan ka murangkalihna. Nu pas balik pokona menentos balik. Itu teh kawajiban. Masyaallah. Sang sabab waktu tos rada siang gitu. Pengajian cekapnya. Mudah-mudahan eta sing manfaat nambah keimanan urang, nambah keyakinan, nambah kuat dina dua kalimat syahadat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Punten bilih aya kekirangan wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dallin wa la mudillin. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة والبركة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.